A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Naon kaunuhu aliman sifat kaunuhu aliman. Wadiduhu jeung ari lawana kaunuhu aliman. Kaunuhu jahilan eta sifat kaunuhu jahilan. Bukti Allah anu bodoh. Wa dalilu jeung ari dalilna ala dalika kana ieu sifat kaunuhu aliman. Dalilul ilmi eta dalil sifat ilmu. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Naon kaunuhu hayyan sifat kaunuhu hayyan. Wadiduhu jeung ari lawana sifat kaunuhu hayyan. Kaunuhu mayitan eta sifat kaunuhu mayitan. Wa dalilu jeung ari dalilna ala dalika kana ieu sifat kaunuhu hayyan. Dalilul hayati eta dalil sifat hayat. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Nawan kaunuhu sami'an sifat kaunuhu sami'an basiron. Dua sifat kaunuhu sami'an sareng kaunuhu basiron. Wadiduhuma jeung ari lawana dua sifat eta. Kaunuhu asama eta sifat kaunuhu asama. Wa kaunuhu a'ma jeung sifat kaunuhu a'ma. Wa dalilu jeung ari dalilna ala dalika kana ieu sifat kaunuhu sami'an basiron. Dalilus sam'i eta dalil sifat sama. Wa dalilul basari sareng dalil sifat basar. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Naon kaunuhu mutakaliman sifat kaunuhu mutakaliman. Bukti Allah anu ngadawuh. Wadiduhu jeung ari lawana kaunuhu mutakaliman kaunuhu abkam eta sifat kaunuhu abkam. Wa dalilu jeung ari dalilna ala dalika kana ieu sifat kaunuhu mutakaliman. Dalilul kalami eta dalil sifat kalam. Wal jaiju jeung ari sifat jaiz fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala. Naon fi'lu kulli mumkinin eta ngadamel saban-saban anu mungkin. Au tarkuhu atawa tinggalna ieu mungkin. Wa dalilu jeung ari dalilna ada dalika kana ieu sifat jaiz. Annahu saestuna Gusti Allah lau wajaba lamun mah wajib alaihi ka Gusti Allah subhanahu bari maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah naon fi'lu syai'in migawe hiji perkara au tarkuhu atawa tinggalna eta perkara lasoro tah jadi naon al jaizu sifat jaiz wajiban kana sifat wajib au mustahilan atawa sifat mustahil. Wa huwa jeung ari ieu lasoro al jaiz wajiban au mustahilan muhalun eta mustahil. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.